Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring di channelna Parah Coy. Dinten ayeuna simkuring bade neraskeun haosan kitab hayang muslimin muslimat. Sateacana hayu urang kawitan wae ku haosan Bismillahirrahmanirrahim. Judul dinten ayeuna masih nerangkeun martabat alam anu 7, bagian nafsirkeun alam adzam, martabat manusia. Sanggeus ieu ngadegna alam dunia, Gusti Nu Maha Suci bade neraskeun deui midamel Adam Majaji. Teras nimbalan ka malaikat miwarang turun ka alam dunia. Kudu nyokot aci seuneu, aci angin, aci cai, aci bumi. Gancangna geus meunang eta aci-aci nu opat perkara teh. Terus didamel. Aci bumi kajadianana jadi kulit bulu Adam. Aci seuneu kajadianana jadi getih daging Adam. Aci cai kajadianana jadi urat balung Adam. Aci angin kajadianana jadi otot sumsum Adam. Ku kawasana Allah Ta'ala jeleg bae jadi dalil Muhammad mim he mim dal nyaeta cahaya anu hideung jadi hakikatna lapad mim awal. Cahaya anu bodas jadi hakikatna lapad he. Cahaya koneng jadi hakikatna lapad mim akhir. Cahaya beureum jadi hakikatna lapad dal. Johar awal jadi hakikatna lapad tasjid. Syariatna jadi lapad Muhammad atawa sabalikna tina lapad Allah. Mim awal lapad Muhammad tegesna sirah. He lapad Muhammad tegesna dada. Mim akhir lapad Muhammad tegesna udel. Dal lapad Muhammad tegesna suku. Tapi teu acan usik malik ngagoler seperti golek. Gancang diteruskeun di liangan opat liang. Nyaeta di panonan, di cepilan, di pangambungan, di bahaman. Teras eta liang diasupan ku sorotna Nur Muhammad. Kajadian bisa usik malik. Eta Adam atawa jagat sahir teh jadi sidik pisan eta hirupna manusia teh. Syariatna ku ayana cahaya. Kitu deui pangna maotna manusia teh ku teu ayana cahaya. Samang-samangsa geus teu aya cahayana, si jasad atawa jagat sagir geus teu aya kakuatanana. Buktina gancang ruksakna. Kitu deui ieu jagat kabir nyaeta alam dunia. Pangkuatna teh ku diangliputi ku sorotna Nur Muhammad. Jadi moal salah deui engke dina kiamatna ieu jagat kabir atawa alam dunia. Saperti manusia jagat sagir oge dicandak deui cahayana. Nyaeta panon poe jeung bulan bentang. Tangtu bae ieu alam dunia ruksak. Atuh tinggal naonna tina bumi tinggal poekna
Seuneu tinggal panasna, cai tinggal tiisna, angin tinggal hawana. Saha nu bakal nyicingan eta naraka? Teu aya deui nu bakal nyicingan teh nyaeta Ida Jil Lanatullah teh. Sakanca-kancana sakur nyawa-nyawa manusia anu teu bisa balik deui ka Allah Ta'ala. Sabab tadi keur di duniana beunang ku panggoda setan lantaran teu iman ka Allah ka Rasulullah. Karena eta Ida Jil teh tadi nama malaikat-malaikat kekasih Allah Ta'ala. Pangna dibendon ku Allah Ta'ala lantaran samemeh aya Adam. Dipiwarang ngeusian ieu alam dunia, tapi di janjianana lilana di alam dunia ngan 1000 tahun. Tah tidinya mimitina dibendon ku Allah Ta'ala. Jadi geus teu meunang deui balik ka sawarga. Kudu tetep di alam dunia bae, tapi engke bakal ditetepkeun dina dasar naraka sanggeus kiamatna ieu alam dunia. Bakating ku bedegongna sang Ida Jil, manehna sanggup bae, tapi rek nyuhunkeun izin pikeun ngagoda ka anak putu Adam. Pibatureun manehna di naraka. Gusti Allah ngidinan, tapi saha-saha anu teu iman ka aing jeung ka Rasulullah. Ayeuna rek balikan deui pasal Adam. Tadi di luhur ku jisim kuring geus dicaritakeun. Anu didamel Adam majaji teh tina acina seuneu angin, cai, bumi. Bilih bae anu ngaos sareng anu ngadangukeun ieu kitab nyangka seperti seuneu angin bumi teh diperes seperti nyeun aci sampe. Sanyana lain kitu. Jadi anu kasebut seuneu angin cai bumi teh buktina nyaeta sakur anu jaradi dina taneuh. Seperti tatangkalan anu gede anu leutik. Karena kapan sidik pangna bisa ngagedean teh tatangkalan ku 4 perkara. Hiji ku cicing dina taneuh, 2 kudu kacayan, 3 kudu kaanginan, 4 kudu kapanasan. Cacakan karaka hieuman oge geuning tara jadi buah. Jadi kusabab eta tatangkalan lilana cicing di bumi, lila kaanginanana, lila kacayanana, lila kapanasanana. Jadi eta hawa asup kana tatangkalan sanggeus gede tangkalna terus bijil buahna. Tah eta bubuahan teh bakating wujud Adam. Sanajan urang oge asalna teu dinya oge. Ngan Adam mah didamel ku Allah Ta'ala. Barang kabeh dieuna mah geus aya Adam jeung babu Hawa. Atawa indung bapa urang. Bubuahan teh didahar heula. Nya kajadian wadi madi mani maningkeun. Kontak jeung sorotna Nur Muhammad cahaya anu 4 perkara. Nya kajadian kimpel ngajadi jabang bayi dina jero beuteung indung. Ari anu teu jadi mah nyaeta anu teu kontak, tegesna teu tepung jeung nur atawa roh. Sabab tadi oge Allah Ta'ala teh wenang ngajadikeun jeung wenang teu ngajadikeun. Manusia mah teu aya kekawasaan ngan ukur jadi lantaran pikeun ngayakeun piwadaheun roh bae. Nyaeta anu sakur dituang karena indung bapa urang lamun teu barang tuang moal kajadian aya cimanina.
Kala waktu orok di jero beteng teu aya nyawana, ngan kakara aya hirup wungkul, nyaeta roh suci tea anu matak teu aya rasana naon barang gubrag kaluar. Roh suci kontak hartina tepung jeung ieu hawa alam dunia, nyaeta hawana tina bumi seuneu cai jeung angin. Nya kajadian eta orok aya napasna atawa sifatna nyawa. Hakikatna nyawa nyaeta rasa jasmani. Dina waktu panon buncelik teu acan aya awasna, ceuli molongo teu acan aya danguna, irung teu acan aya angseuna, sungut teu acan bisa nyarita ngan karek aya sorana bae. Barang geus dibere barang dahar nyaeta cisusu atawa naon bae nyaeta tina aci bumi seuneu cai jeung angin. Jadi eta anu opat perkara teh kajadian deui acina, nyaeta ngajadi getih opat perkara nu kasebut roh jasmani. Terus eta getih anu opat teh surup sinurupan. Getih hideung kajadian tina aci bumi sumurupna kana kulit, nyaeta ngarubakan kulit orok. Hawana kaluar bijilna kana baham, watakna bisa ngomong. Getih anu beureum kajadianna tina aci seuneu sumurupna kana daging, nyaeta ngagedean dagingna orok. Hawana kaluar bijilna kana ceuli, watakna bisa ngadenge. Getih anu bodas kajadianna tina aci cai, sumurupna kana tulang, nya ngagedean tulang balung orok. Hawana kaluar bijil kana panon, watakna bisa ningali aya awasna. Getih anu koneng kajadianna tina aci angin, sumurupna kana sungsum, nyaeta ngalobaan sungsumna orok. Hawana kaluar bijilna tina irung, watakna bisa ngambe. Sanggeus eta orok geus rubak kulitna, gede dagingna, gede tulangna, loba sungsumna. Kaluar deui hawa nyaeta nafsu anu opat perkara, amarah, loamah, sawiyah, sareng mutmainah. Nyaeta buktina sagala kahayang anu hade jeung anu goreng. Tah geuning bukti ngagedean jasad teh sanajan tanaga, pikiran, akal, sumawana paningal, pangarangu, pangucap, pangangse, teu aya deui angin ku pitulungna roh seuneu angin, cai jeung bumi. Naon sababna pangnulung kitu teh? Teu aya deui pangkajadian sagala ti dinya teh supaya eta parabot teh kudu digunakeun dipake parabot ibadah jeung kudu dipake nyieun jalan pikeun nganyahokeun ka asal, nyaeta ka Allah. Supaya engke manehna kabawa sampurna, tegesna kabawa balik deui ka Allah. Karena angin manusia anu katetepan agama, manusia anu katetepan ilmu, anu bakal bisa nyampurnakeun roh-roh saalam dunia. Kabeh oge pada arasup ka manusia, sumawona roh-roh bumi seuneu cai angin. Sanajan roh-roh hewan anu halal anu haram, anu bersih anu najis, eta sakabeh oge pada arasup bae ka manusia. Kieu jalan-jalanna seperti bangsa tetangkalan atawa kai. Syariatna mah teu didahar ku manusia,
tapi kapan sok dipake nyuluhan sangu atawa naon bae, tangtu eta roh na asup kana sangu lumatak jadi beda rasana. Waktu tadi beas keneh jeung geus jadi sangu. Kitu deui bangsa hewan anu haram anu najis oge milu arasup bae. Puguh ari jenisna mah teu didahar, tapi upama anjing atawa babi paeh dicai, tangtu bangkena dihakan ku lauk cai. Lauk cai asup deui ka manusa. Upama paeh di darat jadi gemuk pepelakan cau, cauna asup deui ka manusa. Jadi sidik manusia teh jadi cukang keur marentasna roh-roh saalam dunia balik deui ka Allah Ta'ala. Kusabab eta sidik Gusti Allah mah suci, tetep teu nyiksa teu ngaganjar. Sateges-tegesna anu bakal nyiksa teh nyaeta roh-roh tina sagala rupa anu geus asup ka manusa lantaran teu dibawa balik deui ka Allah Ta'ala. Rohna seuneu engke bakal jadi naraka panas, rohna cai bakal jadi naraka tiis, rohna bumi bakal jadi naraka poek, rohna hewan engke bakal nyeredan atawa ngegelan kana nyawana manusia. Kusabab waktosna teu nyokapan sakitu wae heula. Wae tisim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.